Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yosi Rustiani di Prodi PGMI 2B. Abdi palai ngabacakeun sajak anu judulna Pamayang, karya Rahmalan Imut. Ngangkleng di langit, budak ulin di buruan, angin darat mulu ka laut, pamayang ngelendang korang. Parahu letik laju nyiriwik, kantor usaha di sagara. Warna perakna beungeut ombak, beuteung lauk ting borelak. Nu jadi hareupan pikeun kahirupan, laut lega paparin pangeran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.